peringatan upacara adat di SMP Al-Hafid Kadupanda tahun ajaran 2018-2019 segera dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ilmu luhung geus disusun, pangaji diri rek disungsi, nyungtut ilmu nyungsi harti, cacap wisuda dina waluya, dianter ku tetep deudeuh, ngawitan ngalengkah mencar, sejang ngambah jalan anyar, lumampah anu munggaran, neruskeun harepan jembar. Minangka tanda pamungkas, prasasti keur ajen diri. Upacara Patulai Tine Angkatan Kedua SMP Al-Hafid Kadupanda tahun ajaran 2018-2019 sejak dikawitan. Ambu neangan kaditu kadieu tapi kang ngaprak ka Pulau Jawa. Ambu bolak-balik tapi kan juga setrikaan, muter-muter tapi kan juga obat nyamuk, ngacung di pertigaan, telelet sampai pusing kepala aktor. Geus di mana tuh melehoy? Geus di mana? Hampura, ambu, hampura, abah teh poho. Tadi teh lalajo heula Persib. Kan abah teh bobotoh nomor hiji. Ora di dieu ge loba nu jadi bobotoh Persib teh. Mana suaranya bobotoh Persib? Bobotoh dekukurna. Kitu dari geus lalajo main bola teh. Sok poho kana sagala. Persib we dan nu diinget-inget teh. Ari ka ambu mah teu inget bari hitut-hitut acan. Cedok. Jangan berkata seperti itu, Tante Ledong. Abah keda ingat ngan tadi mah poho, makhluk faktorku. Please dah, pikun kok dipiara. Hayam tuh piara mah, bisa dogan jadi duit. Iya mah nu dipiara teh nya pikun, nya totome, nya romeheun, teh matak jadi bea. Cik, atuh ambu. Tong jero-jero teuing ari ngaledek teh. Da kieu ge, abah teh baheula mah jiga si boy. Setuju abah jiga si boy? Setuju? Alah, nu protes mayar goceng. Si boy di Hongkong. Boy, meureun abah mah boy. Beres, Masuha, beres. Rumasa Kang Aceng salah, ambu sing percaya bahwa keur abah mah ambu teh jika isiana Saraswati tetap dalam jiwa ulah pokona nama geuning jeung bencang puter oge biar kata mirip buaya bagiku Luna Maya. Oh I love you baby. Lah tong kudu ngarayu sagala
Hari-harapan batur majiannya nubuguh magening cek abah harita biar kata nenek sihir ada gitu kau si bokir non maksud coba eta Ye, beki ngacapu hari si ambu. Ye, dangukeun geura. Abah rek nyanyi spesial keur ambu. Dangukeun. Gitar mana gitar? Dapatnya dia, kutukanlah rasa cinta di hatiku hanya padanya untuk dia. Aku terharu. Percayalah, ambu percaya. Mulai tungtung nada ngabangkong jeung adah mah. Ayeuna mah urang fokus kana maksud jeung tujuan urang. Ieu dangukeun. Pan urang teh kapapancenan tugas pikeun nganter incu-incu urang nu rek diwisuda. Yup, sok atuh abu urang mimitian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langkung dipayun nyanggakeun salam silaturahmi ka sadayana kalayan mugi syukur ka Allah Subhanahu wa taala nu maha murah tur nu maha asih ku rahmatna nu parantos maparin usik malik ka urang sadaya. Sholawat sinareng salam teka kancun mugi ya salamina ngocor ka junjungan urang sadaya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tos teu karaos wanci teh sausum asa sakit ceuk asa keneh taun kamari ayeuna geus dugi ka kiwari ceuk barudak teh mah lain dulu lain sekarang bisulna hulu bucatna tarang. Aduh nyuhunkeun widi abah jeung ambu tampil di payunan sadayana. Cik. Kumaha incu-incu ambu? Dalamang sadayana cu. Alhamdulillah, abari dalamang mah. Haturan ka bapak kepala sekolah, sinareng ibu bapak guru, oge kareng-rengan komite sekolah. Alhamdulillah, parantos biasa rawuh nambihan ngaregregan. Teu hilap ka para muspika tur sadaya uleman sareng sepuh murang kali nu parantos ngersakeun sumping ka ieu patempatan. Abah jeung ambu teh kapuntang sarayaan ku incu-incu di kelas 12 rehna dina danget ieu geus tutup nempuh ilmu nyupri pangarti nya luang pangabisa di ieu sakola hayang diistenan heula ku gernaka upacara paturai tineng adat Sunda sangkan jadi ciri anu mandiri kalayan sakalian rek amitan kapala sepuhna di ieu sakola. Begituna urang subadanan kahayangna urang laksanakeun pamentahna samiangna ti ieu sakola sejak miang mudar lengkah mugi ya mulus rahayu pinanggih jeung kabagjaan. Tah sakitu pamaksadan ambu sareng abah teh. Tah ayeuna abah jeung ambu rek pepeling heula keur incu-incu nu rek diwisuda pe regepkeun ku sararea. Satemena
wasiatanmu di mana jiwa anu iman jiwa anu soleh musini wasiatanmu dina kasabaran. Tah aya nama pek abah geura sauran incu-incu urang nu garagah jeung nu gadelis. Hei para jagabaya, saya gak Syakuratina oge paradayang lanpang lagi geura papageun anu wisudawan lan wisudawati ku Arandika pra geura mimitan.
Hei Abah, orang papagdeun heula, ibu kepala sekolah sareng ketua yayasan. Sumangga nuhun ibu kepala sekolah sinareng ketua yayasan dihaturanan linggi ka panggung kahormatan. Sumangga ibu kepala sekolah kalih ketua yayasan lalinggi heula. Samantawis ambu sareng abah mah bade mapag heula murang kali. Hapunten. Ya, Kasep, gelis, urang ngadeheus ka sepuh-sepuh hidup. Panuhun ka ibu kepala sekolah sareng ketua yayasan. Supados biasa ngabogoy kang kalung kahormatan ngajadi kiri hanya sepuh para pokrana. Tah anaking incu ambu samemeh hidup lunta. Geras sumujud sungkem ka sepuh-sepuh hidup. Suhunkeun jiad pidoana. Sangkan pinanggih jeung kasalametan. Prak anaking geras sungkem. Apa dinten ieu abdi sumujud ka pangkonan salira. Neda kauningan galih, neda pangampura salira. Rumaos salami 3 taun, abdi sadaya nyuprih pangarti sok pedang wangkelang. Teu nurut kana piwuruh, matak hese, matak capek. Sagala piwujang tur piwuruh, anu kapungkur ukur di sang harapan punduk. Tetela kiwari atra karasa akibatna. Apa kedal teh hese ucap rehna pinuh ku karumaosan. Rumaos dosa ka apa kalih ka ibu. Bawa nyerang pitapak doraka. Upami apa sareng ibu tengah hapunten ka diri abdi. Sakali deui
Hapunten abdi apa? Bapak, puguh hirup teh nurutkeun api uruk sepuh. Akibatna prengse sakola teh ngan ukur kenging salebar kertas nu ditulisan ijazah. Anu tacan tangtus tiasa ngajajab kana pamaksadan. Alatan hare-hare kana katangtosan pelajaran. Duka pungkur tos diwanti-wanti ku apa kali ku ibu. Hapunten Bapak, kecelak cimata abdi nepin karumaosan. Samar abdi sadaya mendak bagja, upami teu aya pidua di sadayana. Mugia miangna abdi sadaya, sing mulus rahayu berkah salamet, tinemu jeung kabagjaan. Anak ini kasih gelis kolot naon karana mun teu ngahampura kamu jadi anaknya renggat parikola hideung nu tojanya tak samata-mata kesalahan bapak jeung ibu rumah tacan bisa ngadili kamu jadi anaknya. Anak ini kakeslah bapak jeung ibu bakal mun ningali hidup tinemu jeung kabagian omah ulah kabawa sakabah-kabah hirup lagu hawa nafsu sing inget dauhan Gusti nu mertelakeun saestuna manusia bener-bener aya dina karugian iwal ti jalma-jalma anu aliman jeung nu migawe amal-amal kahadian sarta silih wasiatan uga beneran jeung kasabaran cak beral geramnya. Para wargi sadaya lupina tos katitenaan ku urang sadayana geuning barudak teh tos rengse sagala rupina. Tah kukituna ka ibu kepala sekolah kali ketua yayasan sumangga biasa lawenggi deui ka tempat anu tos disayogikeun. Dewan Guru dan Ketua Komite ditunggu di lapangan untuk nanti dilanjutkan dengan pengalungan ataupun musyafahat bersalaman nanti dengan para siswa kelas 9. Kelas 9 nanti dipersiapkan, silakan berdiri. Kelas 9 dan Dewan Guru, para Dewan Guru silakan untuk nanti berbaris sekaligus pengalungan dari siswa kelas 9. Para wargi sadaya rupina prosesi paturai tineng parantos rengse ti abah sareng ambu boh bilih senarang bisi bangke caret carang sapakan hapunten anu kasuhun wilujeng kantun kasadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan di situ sekaligus nanti pengalungan.